aneh ya ketika orang jadi karyawan hayang jadi karyawan terbaik ketika orang jadi PNS hayang jadi pegawai nu terbaik ketika orang sekolah hayang jadi murid teladan hayang jadi murid nu terbaik hayang diaku orang ketika orang deket yang bupati hayang diaku ke bupati ketika orang di provinsi hayang diaku ke gubernur ketika orang di negara di papan atas hayang diaku ke presiden anehna ketika di dunia orang kuari parojang-ronjang hayang jadi murid teladan hayang jadi PNS teladan hayang jadi anak buah teladan ka makhluk jeung makhluk makar itu baik teu pernah berpikir urang hayang jadi umat Kangjeng Nabi nu teladan sarua jeung Kangjeng Nabi tah gara jelema kos kitu